Sabab duit, ilmu jeung pangkat lain keur sararea. Perkara nu lain keur sararea diteangan ku sararea. Di mana teu meunang entong amak da lain keur sarere. Paham teu Bu? Uwihan deui nya. Duit, ilmu, pangkat lain keur sararea. Perkara nu lain keur sararea diteangan ku sararea. Di mana teu meunang entong amak da lain keur sararea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Langkung tipayun hayu urang sami-sami nyangeun puja sinerang puji kadat Allah anu Maha Suci. Shalawat miwah salam pamudah-mudahan salalawasna dipupurkeun ka junjunan alam, yakni habibana wa nabiyana wa rasulanal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun ka para durriyahna, ka para keluargina, ka para sahabatna, tabiin tabiatna, jembarna ka umatna, khususna urang sadayana. Pamudah-mudahan urang masih ngengingkeun rahmat, syafaat, khususna syafaatul udma anjeunna jaga di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirat kaum ibu rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah dina danget ieu urang masih dipaparinan yuswa ku Allah Subhanahu wa taala, dipaparinan sehat sehinggakeun urang tiasa rurumpaheun hadir kana majelis ilmu ieu. Mudah-mudahan ieu nikmat anu ku Allah digelontorkeun ka urang anu teu aya putusna, anu teu aya watas wangeuna, tiasa nyukuranana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng mudah-mudahan ieu sesa umur urang dibarokahkeun ku Allah, digampilkeun milik rizkina, disehatkeun, bari digampilkeun maisahna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh sateu acana pribados ngalajengkeun hanca urang sadayana. Pribados rumaos salaku jalmi biasa teu luput ku dosa jeung hilap. Kuala sakituna pribados nyuhunkeun heula dihapunten tina sabudayaning kaalfaan anu ageungna, anu alitna, anu karaosna, dohir sinareng batina. Kumaha Bu bade ngapunten? Alhamdulillah kasolehan mana sadayana cawangsulna teu pribados sayogi ti kamari sadayati ayeuna teu kedah disukeun deui. Insyaallah ikhlas sareng ridho ngahapunten. Mudah-mudahan Allah nampi kana islah urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sumangga ibu urang lajengkeun deui kana hanca urang nyaeta ngaoskeun surat Al-Kautsar anu dikawitan ku inna a'tayna kal kautsar. Namung sateu acana sapertos biasa urang ngaoskeun hura nyaeta surat bubuka, surat Fatihah. Mangga dituturkeun nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin. Sumangga dibuka surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ngaos inna dina inna teh bu eta teh gunah inna kedah lami dikeum teras deui dikeum inna ngaoskeun na kedah panjang eta teh disebatna mad jaiz mungfasil kumpulna huruf mad mayunan hamzah dina dua kalimah eta disebat mad jaiz mungfasil tiasa dua harkat opat duwi ka genep ngan paling utamana genep harkat matakna pribada sok ngaosna genep harkat. Cirina upami aya pangjabar anu jiga bendera panjang berarti ngaosna eta kedah panjang harkatna nyaeta aya genep langkung sae langkung utama. Teras kadituna Al-Kautsar tungtuna sanesa tapi sa titik tilu we hungkul ta aya regesan ta eta mah sa tungtung letah digegel saalit sa digegel tungtungna saalit sa dikaluarkeun saalit. Tong dirapetkeun waosna upami rapet eta lepat makhrajna engke tapi sa keun urang salit-salit we Bu mangga awihan deui inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Wanhar eta sanes ha tapi ha nya ha bangsa halki jadi tetengah genggerong ayana sanes dihanapeun genggerong tapi di tetengah wanhar ayana janten ipis alif mangga wihan deui fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna eta gunah jantan dikeum rada lami syani'aka sya eta mah sya sin di titik tilu jadi sya seperti orang ngagebah ayam hush gitunya gitunya di tengah makhrajna ayat tengah letah ada kana lalangitna sya sanes ditungtung letah tapi di tengah baham nyebar anginna teras kadituna wal abtar be-na dipaeh ab eta janten qalqalah disebatna qalqalah sugro qalqalah anu aya di tengah kalimat eta qalqalah sugro teh alit janten kaluarna eta qalqalah henteu ageng jiga qalqalah kubro anu aya di akhir kalimah misalkan watab tah di akhir kalimah mah rada ageng kacida upami ieu mah rada alit teh biasa kitu nya mangga wihan deui inna syani'aka huwal abtar. Mangga urang wihan deui ti pertama Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasolli li rabbika wanhar.
Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tayna kal kausar, saestuna kami geus maparinan nikmat anu kacida lobana ka anjeun surah Allah. Jadi intina nama urang teh kedah syukurnya Bu. Allah teh parantos maparinan nikmat anu kalintang ageungna ka saha? Ka urang sadayana. Matakna teu aya watos wangena, teu kaetang nikmat Allah anu dongkap ka urang teh Bu saleuseuna. Kumaha atuh? Sabab Allah kacida ageungna nurunkeun nikmat, urang oge kudu kacida ageungna syukurna gitu. Sabab syukur tos dibahas, saleresna ai syukur teh kanggo naon Bu? Ari syukur teh saleresna mah kangge kabungah urang we. Di mana kabagja jeung kabahagiaan urang teh? Di dunia hungkul atau di akhirat hungkul? Hoyong di duanana we nya. Matakna ku urang disuunkeun Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pan urang nyuhunkeun teh di dunia jeung di akhirat ka Allah teh hoyong dibahagiakeun teh. Sedengkeun kabungah kabagja jeung kabahagia teh eta teh ku sararea dipikeun hoyongnana teh nya. Aya teu nu teu hoyong di dieu? Teu aya. Pasti sararea hoyong. Pasti sararea ngarep-ngarep. Tapi anu seseueurna ngelawa ka urang naon Bu? Kasusah we nya. Kunaon eta kabagja jeung kabahagiaan anu diarep-arep? Ari nu datangeun ka susah we ayana teh. Naha kabungah kabagja seep Bu atawa Allah anu koret masihan ka urang? Pertarosana naha bungah jeung bagja seep atawa Allah anu koret masihan ka urang? Jawabanna sanes Bu. Sanes Allah nu koret, sanes bagja jeung kabungah jeung kabahagiaan anu seep, tapi bongan salah urang anu salah neangan eta kabungah jeung kabagjaanana. Neangan tarasi ka toko bangunan. Abdi bade meser tarasi ari maneh teu ningali ieu naon? Ye gen ieu toko naon? Bangunan ari maneh ieu mah. Meser tarasi mah ka ditu ka warung. Ka warung kolontong. Lain tarasi nu seep, lain Allah nu koret ku tarasi. Tapi bongan urang anu salah neangan tarasi ka toko bangunan. Urang hoyong belut kalakah leos ka bioskopnya Bu. Menang teu belutna di bioskop? Moal da sanes tempatna. Lain Allah nu koret ku belut, lain belut nu seep, tapi bongan urang nu salah neangan belut ka bioskop. Da belut mah ayana di sawah. Tah bungah kabagja jeung kabahagiaan teh urang teh sok salah neanganana. Ai urang teh sok seueur nyangka dina duit, dina harta, dina ilmu, dina pangkat, jeung sajabana. Dina dunia kabagja jeung kabungah teh nyangkanana teh. Oh, atuh pantesan teu meunang-meunang, susah we jeung susah anu ngelolna teh. Sabab urang neanganana dina eta. Padahal kabagjaan jeung kabahagiaan teh ayana dina naon Bu? Ayana dina karidoan Allah. Matakna teu saalit ayeuna jelema anu seueur ku harta, ku bana, ku duit, ku pangkat, gede susahna. Gede pangkatna mah, tapi susahna ge gede. Gede ayeuna hartana. Tapi kabingungna leuwih gede Bu. Da pribados mah alim. Ayeuna gede harta, gede bana, gede duit jeung sajabana. Ari bungah jeung bagjana teu aya. Arek naon coba eta? Ceuk paribasna kajeun dahar isuk henteu sore, tapi urang bungah we jeung bagja. Tah eta Bu salahna urang. Jadi urang ngasrek neangan kabungah jeung kabahagiaan teh nyangka ayana dina perkara dunia. Padahal kabagja jeung kabungah teh ayana dina karidoan Allah. Jadi bukti aya namanya Bu, duit, ilmu, pangkat lain sumber kabahagiaan. Ternyata duit, ilmu jeung pangkat mah ku Allah teh dipasikeun ka jelema teh. Ngeun meureun wayahna di mana teu kabagian tong amal. Sabab duit, ilmu jeung pangkat lain keur sararea. Perkara nu lain keur sararea diteangan ku sararea. Di mana teu meunang
entong amak da lain keur sarere. Paham teu Bu? Uihan deui nya. Duit, ilmu, pangkat lain keur sarere, lain keur sarea. Perkara nu lain keur sararea diteangan ku sararea. Di mana teu meunang entong amak da lain keur sarere, lain keur sararea. Da anu dipasikeun ku Allah keur sararea mah naon? Bunga jeung susah. Da eta mah rasa. Nu mawi upami urang teh mangala duit, pangkat jeung ilmu teh, lamun teu meunang tong amek da lain keur sarere. Lamun bunga henteu meunang, tah eta mah karek cerik ati Bu. Ibu hoyong tuang, eueuh duit jang meuli dangeunana, eueuh beas tong amek Bu. Sadar we kana kateuayaan. Anu amek mah dimanakeun aya sangu payeunun urang diwewelkeun kana baham henteu asup, malahan diutahkeun deui jadi utah. Tah eta mah cerik ati, berarti aya masalah dirina. Ka mantri canak buburu, obatan berarti aya panyakitan gitu. Jadi bunga mah jeung susah ku Allah dipasikeun Bu. Ti bangsat dugi ka nabi oge kabagian Bu. Bunga mah nya. Ti garong badag dugi ka rasul kabagian susah mah. Da eta mah rasa dibikeun keur sarere. Sararea. Ilmu mah teu dibikeun keur sararea. Eta buktina barudak sarakola aya nu bisa, aya nu henteu. Berarti intina ilmu mah teu dibikeun keur sarere. Duit teu keur sararea kitunya. Buktina anu dugulu pet nyawa sarua berjuangna mah, ikhtiar jeung usahana mah, tapi anu hasil-hasil nu henteu-henteu nya. Itu berarti lain keur sarere. Saha wae cenah anu bakal dibere ilmu duit pangkat teh rahasia Allah Bu eta mah. Pek we teangan ku sararea sing nya neanganana. Ngeun lamun geus neangan teu kabagian wayahna entong bendu da lain keur sararea nya. Tah di dinya urang cilakana, urang teh nyangka kabagian teh aya di dinya gitu. Padahal eta mah lain sumberna bahagia jeung bahagia mah ayeuna dina karidoan Allah. Naon atuh duit, ilmu jeung pangkat eta mah alatna Bu. Alat kanggo ngengingkeun kabahagiaan anu aya dina karidoan Allah. Duit, ilmu, pangkat mah eta mah alat. Jiga kecrik, useup jeung urek. Hayang lauk mah ka sawah nya, ka balong. Ulah dina kecrik. Dan neangan lauk mah lain dina kecrik. Neangan lauk mah lain dina useup. Neangan lauk mah ka sawah, pake usup jeung kecerikna. Alatna sing bener. Ame urang meunang laukna di sawah gitu. Ala bungah dina karidoan Allah. Kunaon ku duit nu aya dina diri urang. Ngeun meureun ala duit jeung ngagunakeunana ulah matak picarekeun Allah gitu. Pek ala ayeuna kabungah jeung kabahagiaan anu aya dina karidoan Allah kunaon? Ku pangkat anu aya dina diri maneh. Nu matak ngala jeung ngagunakeun pangkatna kudu aya dina jalan ridho Allah. Ah cenah abi mah jaba miskin ge bodoh. Duit teu boga, pangkat teu boga. Miskin jeung bodoh ge alat Bu. Alat jang ngala kabahagiaan anu aya dina karidoan Allah. Eta ge keciri keneh, eta ge useup keneh. Sok we gunakeun eta kabodohan jeung kamiskinan teh. Pake kabodohanna ku kabodohan anu alewo. Keur mah bodoh henteu diajar tah eta. Bodoh diajar we. Da Allah ge uningaeun urang hayang bisa. Ngeun teu bisa-bisa mah lain urusan gitunya. Di mana miskin ayeuna? Pek Allah kabahagiaan ku miskinna. Kumaha? Gede rumah sawe ku kamiskinanana, sabar ku kamiskinana, ridho kana kaayaanana, syukur anu ayana gitunya. Maka bakal beunang eta kabungah. Tah lamun urang tos sadar kitu, kakara urang bakal lega kitu hirupna Bu. Bakal bungah, bagja jeung bahagia teh bakal nyamperkeun kana diri urang sabab urang tos diridoan ku Allah sabab urang ngagunakeun duitna, ngagunakeun pangkatna, ngagunakeun kamiskinanna, ngagunakeun kabodohanana aya dina jalan ridho Allah. Lamun geus aya dina jalan ridho Allah, Allah ngalungsurkeun karidhoanana ka urang.
maka bagja we urang ai Allah geus ridho mah nya ka diri urang kitu. Keun masalah ayeuna anu aya-aya nu eueuh-eueuh nu sedang-sedang ulah amak da lain keur sararea eta mah. Masalah usupna pegat, masalah kecerikna bolong ulah amak asal laukna we aya atuh nya. Masalah ayeuna duitna eueuh, pangkatna eueuh, elmuna teu aya asal bagian we atuh aya nya. Terojo misalkan bantuan gitu nya, aduh eta batur mareunang ulah amak da lain keur sararea gitu. Dalam anu diperjuangkeun diusahakeun ge lain keur sararea. Anu bebeakan ge ngalanna teu sararea meunangna komo deui pamere nya bunya. Keun we eta mah. Asal bungahna we asal jag-jagna atuh aya. Gitu. Apan ti mimiti urang neangan duit teu kaya beas teh hayang jag-jag lin Bu, kahartos teh anu ku pribadi didugikeun. Mudah-mudahan urang sing agung syukurna ka Allah. Sabab upami urang tos ngartos kana paham konsep rezeki anu tu Allah dilungsurkeun, maka urang ageng syukurna. Di manakeun ageng syukur ngundang kana kariduan Allah. Di mana kariduan Allah dongkap, maka bakal bagja jeung bahagia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalian ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.